memang Patih Jaya Sakti anu kiwari keur aya dina cadas anu ngampar. Gatot Kaca teneng ludeng hanteringrang nyamperkeun ieu Patih Jaya Sakti. Ponggawa saha ulah kaget sia. Oi, aya tamu kanca. Ada Melayu Saha Gusti teuing ngan katempona tingali napa nona ambek kaos nu ambek nya di Buringas itu tuh siga jelema anu keur murka anu keur nafsu nuju loba ka susah meureun nya nagih aja kaget sampean kisila anjir eta sora deuleu kagitu kula belah mun abdi sora kitu Gusti naon wah dipikasegan ku mitoh haji gana nya Baloba curak-carek mitoh teh abdi meureun meureun teh ge maloba dicawan efek teh sora kitu dicarek heueuh datan merah tangga deman nyale datan merah tangga deman ewu peklingan rana dene rahing Kang Prapta jelema nepi ka berwes kieu nu tuh. Aran dihi gitu. Yeay. Nah, anu kieu naon nyatuna nya? kateuing Kang. Beuh kitu kana leunca nu kieu. Ai atuh eta nyener. Eta sihung mun alajang pipah lumayan dah. Yang padon bener. Nya pupurieun gading gajah hese. Aya gajahna mah aya anu jiga mah. Gajahna mah eueuh. Ada treret atuh. Sugan teh lain gawir di dieu nya. Alah. Mane ngagabak kuring. Ai gek ai brus. Mun reuwas nya reuleu meureun urut hujan. Seur korban. Seur korban rupina abi ge korban moy teh oge. Nya. Reuwas kareureunnakeun. Ratuk jajantung. Nya. Reuwas jol inget ka kokol anu geus ngantun. Nya. Reuwas jal. Naon melong. Geuleuh setelah gam di kitu-kitu. Teuing saprak labu jadi kieu. Dehemkeun. Nah, sia mah jijieun gerak tina labu jadi beda lagam asa teu mungkin eta geuning tepak ka manehanana alah iya betul iya kumaha geus kieu deuleu teuing atuh paur panggil jeung bapa weh sieun tepak urang mah heueuh gara-gara sia nepi ka kieu gara-gara naon meni geus virus hijau dan gitu-gitu wae dituluikeun. Tuh jadi teh pasalarea goblok gitu teh. jadi ular. Heeh. Istighfar sia teh. Astagfirullahaladzim. Aya we kitu jurig sia mah. Waya Gusti ieu. Naon? Ieu jelema nepi ka gandang tur pertengtang. gining gitu. Kumis baplang. Kumis be. Hebat deuleu. Buuk nepi ka waduh. Mantap paregal awakna sembada bener tapi nah anu tukang duaan eta mah jiga nu jelema cacat gitu nya nu hiji beke jeung eueuh irungan irungna teh kakak gede keneh kutil di badan irung Beke mah lain cacat jawang. nya nu karonya mah tukang Gusti naon duh beungeutna jorang heeh
jorang naon Fronta. jorang frontal mainnya dina irung aya kanyut Wah. Nya. bener dah lah naon tujung iksa juga kanyut kali nambah siki sih mah si kurang ajar Eta kok dibayangkeun ya mah. ini Luas gitu Yo. teh, Mo. untung aing lalaki mun bikang por diperkosa ieu Pasti atuh. saha anjeun kisila kula rek nanya ka dari anjeun kula rek nanya ka dari anjeun naon anjeun ngaran Jaya Sakti bener rek ka mana rek ka Madukara rek nepungan saha rek nepungan Gusti Arjuna bade naon ya urusan kaula Wah. nyarek naon anjeun kaula ditutus ku raja kaula Gusti Prabu Jaya Maruta pikeun ngalamar Sang Sudewi Pergiwa putrana Juragan Arjuna binatang sia bener jo peureum beungeutna Gusti Gatot Kaca deuleuy Wah. Pasti atuh, Kang. na teu nyaho Andika yen Pergiwa geus boga papacangan nyaho saha Gatot Kaca atuna iya kaula lain rek ngalamar si Gatot Kaca paduli na karek ukur kabogorna can dikawin sabab kaula janji ka Gusti kaula pikeun meunangkeun ieu Dewi Pergiwa dibere nuhun dilamar ditarima nuhun henteu dipaksa dipaling ku aing binatang sia nah anjeun apa sa Gatot Kaca teh saha Nah. kedua tetilu tah ieu Tah, oke patuh. ieu teh Gatot Kaca hei Tah, rek naon? teu nyaho ieu Haji Umu si Haji Umu we donatur gede Nya, gede duit nah. nyaho ieu Ade Asrin teh Ade Lonok tah aduh sok anjing-anjingan heueuh Bisa ngagaing. tong sombong sia Dewi Pergiwa teh geus kaboga-kabogoh tah dudungan dewek Gatot Kaca ieu teh Gatot Kaca iya atuh kebenaran pisan Gatot Kaca cik dibayar sabar ku kaula sakan anjeun mutuskeun kabogoh dari anjeun pasrahkeun Dewi Pergiwa digantian ku harta banda binatang sia Wah. Nya. digantian 4 gotongan emas waing hoi kalakah ngegerem jadi sia menta pikeun pigantianana ya aing menta digantian ku hulu sia non digantian ku hulu sia Eta wae. bangsat sia bangsat mah edan rek kadabur pamajikan aing Aya doang. Power wae. Kilat. dah sia tadi sia cacan naon germo sia teh cacat gaing Kadawa beheungan beres cacat sia teh cacat naon aing mah nya jelema beke kada penek si goblok mana karap yang ngomong teh Oh beheungan beres. rupa-rupa jelema mah beleguk sia teh Nya atuh. tong ka mana karap sia sia ge sarua cacat wisan aya aing mah kolot atuh nalin pikok ku sia Kok sih? ya aing mah wis teh sia kolot teu badak naon ditiung beleguk beuna-beuna teuing sia teh contoh nu geus kumaha we carana nyumputkeun ka gorengan mah nya Nyumput buni. anjing deh si eta mana karep we sia Situ tuh. dudungan maneh makan pasti dudungan aing bakal ngalawan pasti bakal menang dudungan aing cantang tuh euy Can pasti. jadi sia teh naon sia serek mangalawankeun nya jelas dudungan dewek Nya. sangaran teh dewek sepot nu tukang kuring da silpa Alah. da silpa goblok si teh Hasil pa orang ngonyong. kan bawe tuh aduh aing jujur cepot tuh karena masih ro gitu lain wanian kira-kirana aling bener wanian haling sia tinggal kita nyokeun aing Tinggal di sepak panjang. gak sok tuh kurang tenaga samat we kuring Haji Yayat gitu hei ya jing satua-tua ka aing sia lain murim goblok lain didinya ulah polontong teuing ke jelema dieu nah jelema ieu teh jago deuleu danger
danger berbahaya ya jelema teh keur ngureling neangan tanding anyacang neangan lawan saumur hirupna can nyahoan digetih sorangan pecahkan dagor sirana kulinggis kuat modar nyaho Tahu disebutkan kalau kita mah tuh. Hey, gitu tuh. sing hati-hati alah cepot euy naon si agama Islam wah anjing nama kejeng gua piraku Islam beke eta sia body shaming wae goblok hirup teh sia Piraku Islam. kos nu kasep hirup teh cing lamun heueuh mane Islam naon salat subuh sabar rakaat subuh 7 anjing bener euy naon 2 da nyawa oge berarti setan lain Islam hari salat nying hareup ka mana nying hareup ka ngabutuh ya anjing teh bener kiblat gandeng si teh goblok muni ateul adina bejan eteun ateul sia mah Islam mah pinter naon teh jelema palinter Wah, jenius. Gitu Ahli mikir. teguh terucing aing mah aya bubuk hideung ye bubuk hideung Cing. bubuk hideung diasupkeun kana gelas 2 sendok we bungkus teh kapal api nya terus Air gajah ya. ditambahan ku gula 2 sendok seblok kuci panas dikucek-kucek jadi naon jadi kopi anjing bener hebat euy Coba. Pintar. bener gede hebat cenah hebat deui ya sok nu hese atuh Nah. sato ye sato aya di imah aya di kebon wok sadana teh Wah. nya mun disabak letahna teh najis nu kitu naon cing anjing tong ngambak atuh goblok anjing bener eta bener aing duh poho keburu amak ku sia euy hebat bener euy atuh lain tarucing goblok nu kitu mah teh nah lain Lain atuh. cing kumaha tarucing kieu Kasih paham, Pak. apa si anjing cek paling ieu anjing naon nu bisa ngapung anjing naon nu bisa ngapung anjing herder salah bulldog salah kampung salah pitbull salah Cau. anjing budug salah anjing naik pesawat salah Salah kene tah. taluk jawabanana anjing nu bisa ngapung keresek nah keresek ku barudak dialungkeun ditarik lung kedebak angin pan anjing ngapung oi tuh anjing ngapung siapa piambekeun tarucing daging bika geuleuheun asa malen Islam meureun dina Islam ge siapa Islam KTP coba nu bika kitu jelema Islam KTP pajarkeun. deui sia deui cieun nu badak geuna kana hate aing atuh hayang nepi Aduh. naon bedana jam 12 beurang jeung jam 12 peuting atunya beda naon ai jam 12 beurang mah teu panas caang ai jam 12 peuting mah tiis poek salah biasa teuing Wah. hari jam 12 mah rame beurang mah jam 12 peuting mah sepi henteu ieu rame wayang golek oge nya si anjing ada di Papua ngomong ke dana anggar we sarua bedanya salah salah kene hari jam 12 beurang mah gawe jam 12 peuting mah hees Salah kene. jig hees goblok deui Jero ye. hari jam 12 beurang mah keresek keresek jam 12 peuting mah anjing jam dijikeun anjing keresek ngapung beda deui jurig kita beda alah hese neng jempe neng abi keur mikir yeuh mimi ka mama Mimi. jep mimi ka mama mun mah mimi abah nu mimina Ina we karep Taruhan wae abah mah.
Ini sok eta naon bedana? Pohonnya tuh nya aing. Eta kuayang wae ka batur. Hari jam 12 berang mah loba polisi, ai jam 12 beuting mah loba pocong. Salah. Salah kene. Lah taluk. Heuh naon jawabanana? Oh jawabanna heuh. Hari jam 12 berang jeung jam 12 beuting mah bisa dicerikeun ku ningali jam dingding. Jam dingding kumaha? Jam dingding nu gede ning, bola mah aya ning. Satang tung urang awakna teh. Oh bener. Oh heuh. Apa? Tah. Hari jam 12 berang mah tarik sadana teh. Kumaha? Neng. Tarik. Jam 12 berang mah heueuh. Ai jam 12 beuting lalaunan. Kumaha? Neng. Budak ke syare tuh. Ayo ah. Dah. Gantian lagu. Kerek paham. Arti anjing kayaknya hayang kitu anjing goblok gitu. Tah kitu goblok docing teh jadi aing ngeunah kana sate lagi. Pake ah aing ah ke calung ah. Iya we. Sarua Kang pemain calung. Aya. Si calung jarwa aing ge. Ngegrup ah mung ah. Ada apa siapa ada keket kana duitnya. Mung pajarkeun. Gelut si jeung aing dar hayang nyaho sia. Prung dor hayang nyaho.
babarkeun. Yalah. Iya iya panengah. Si dawala nepi kana nyokannya iya iya. Coba deh. Dewek juga Bambang Syamantri nya. Jangan berisik. Ada apa? Lumayan. Ada apa? Mau Kangge apa? konten TikTok. Beres. Aku mau nge-review dalaman buta, guys. Wah, aku pengen lihat ya. Iya. Pengen lihat celana buta cangcutnya. Dia suka pakai warna apa sama ukuran apa, guys? Wah, hebat ya aku ya. Iya dong, jelas dong. Iya dong. Waduh, lecir sekali ini cangcutnya. Oh. Wah, Apa? gak pakai cangcut, guys. Langsung ke tujuan. Wah, bujurnya kerot ya. Iya dong. Pasti dia gak pernah ngisang. Wah, hebat ya. Mangunya kelihatan. Bulunya meramat. Waduh. Apa itu kayak sele-sele? Wah, kebebayan, guys. Wah, hebatnya dia. Iya dong, jelas dong. Iya dong. Luar biasa sekali ya. Disangka ya. Wah, hebat sekali ya. Apa? Bulunya ketinggali. Gede sekali. Walaupun lagi mati, gede sekali. Apalagi hirup. Wah, pasti ini semeg. Semeg sekali. Hebat ya dia ya. Iya dong, jelas dong. Iya dong. Walaupun wisan, bulunya mah enggak. Oh. Bulunya pasti ini bulunya disemir. Iya. Ay. Nah, mau digandeng. Ini dawala lihat. Aku mau lihat cangcut. Ternyata kepake langsung melongpong jalan ke gedung. Langsung kepada bujurnya. Kapuseur. Kapusur dayu. Kapuseur dayu. Surdayu setan meni. Kapuseur dayu. Tingali dawala naon? Kababayan. Hah? Kababayan. Mana cikan? Atau kababayan mah lain kieu kababayan masa encret atuh. Nya, ieu mah nepi ka 3 gelampangan ieu mah. Ah. Nu hiji aya menang saparapat ye. Nu jadi setengah kilo ye. Tuh dicabak teu askene, aduh kabayang ye. Oh. Cokot hiji ah, jang naon goblok situ cicing. Kabayang parenying. Jang nguseup di pemancingan barokah sugan we menang leutah kayaknya. Bah! Setan teh sia. Menakar tukang cuan kan? Henge. 5.000 nyayi. Nyayi. Nah, di Ciruhan. Kurang ajar sia. Ciruh bari dah. Gara-gara tai kamu, aku diwewelan. Luar biasa ya aku ya, iya dong jelas dong. Ngenang gitu aja euy. Oh, kateuing atuh. Bikin rumahnya. Pelawang. Ayangnya ngobrol. Ada kayu di pulang moha. Hah? Bila kadar awewe hiji minta digantian kulo aing, gua gelo sia sia gelo ba. Wah. Buktikeun sia. Disasa aku jeung sia. Bocah. Binatang. Layo. Modar jahat. Kurang ajar. Setan naon bieu teh? Hari. Aduh. Pulang. Ngeganggu pisan hirup teh. Pasukan. Henge. Kepung waku buaya mangap kurang ajar jeung. ada kayu Kurang ajar siapa maju sia? Hah? Maju sia. Wah. Ya,
ampun Ponggawa maju. Berjuang pulang ijinan Pilari Rika Pangeran Jangan marah pada lawan Ngaran teh Gatot Kaca. Gatot Kaca. Beunang sia digorogotan ku aing ku honto. Tuh Bram. Sabab aing tong bujang hinga jelema batu digorogotan. Digorogot. Nepi ka jadi ukiran. Maju sia. Maju. Wah. Wah. Ayah gelo. Naon? Tong ditongeng-tongeng ieu huntu nyangket. Untung aing kena cukut. Alah aing power cemplak huntu aing. Pas. Odar sia.